Orang diajak bertafakur, berpikir. Satu, ulah bangga ku gelis, sebab gelis bakal robah. Ulah bangga ku kasep, kasep kadang berubah. Tetapi sekali deui ulah sedih ku ayana urang teu geulis teu kasep. Urang sadar bahwa eta adalah keputusan Allah, pemberian Allah. Kedua, urang wiridlah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak terkecuali apakah kiai, santri, ustad, pedagang, pejabat, TNI, polisi, wirid. Geus ngahareupan neraka mah masya Allah. Poho bahwa saya gubernur, poho bahwa urang teh bupati, poho bahwa urang teh pejabat. Geus deuleu neraka deuk kumaha? Kuari urang amankeun diri urang. Eueuh nu leuwih karunya ka urang kecuali urang. Amankeun diri urang ku urang. Perbanyak